Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak lapar atanapi kasang tukang sajarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa aja carios teh ditulis ku Paaan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karyaan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Cek sakaol deui Batu Sriman Sri Wacana Palangkaraja teh sabada aya di Banten mah dipake upacara ngalantik Sultan Banten. Tradisi ngalantik pimpinan pamarentahan di Banten nuturkeun tradisi di Pajajaran pikeun embongkeun yen Banten teh turunan Pajajaran. Bisa dihartikeun deui saperti kieu. Yen cenah Sultan-Sultan Banten teh mangrupa penerusna raja-raja Pajajaran, atawa leuwih pastina deui kieu, yen raja-raja di Banten teh nya raja-raja Pajajaran saterusna. Nya cek sakaol da ari urang Banten mah cantang tu nyarita kitu. Tah harita zaman Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana tacan ninggalkeun karaton. Kahirupan pamarentah teh nya sakumaha ilaharna bae. Kahirupan pamarentahan teh nya sakumaha ilaharna bae. Maksudna organisasi pamarentahan teh aya raja, aya mantra, aya patih jeung perjurit jeung ponggawa, ngandu meh meureun kaayaan kahirupan politik henteu stabil sabab teu weleh diganggayong ku musuh, kapaur jeung karisi yen hiji waktu bakal datang bencana teu bisa dileungitkeun kitu bae. Ari nu dimaksud musuh dina zaman harita nyaeta Cirebon, Banten jeung Demak. Konsep anu keur diperjuangkeun jeung dijalankeun ku ieu tilu nagara teh nyaeta nyebarkeun Islam di tanah Jawa. Luyu jeung perjuangan anu dipilampah ku Wali Songo bisa jadi ku jalan damai, hartina ambar hayat Pajajaran sukarela pindah ageman tina agama leluhur kana agama Islam, atawa bisa jadi ku jalan kekerasan secara politik ekonomi jeung politik kamiliteran. Politik ekonomi carana ngabjablan palabuhan-palabuhan penting bogana Pajajaran seperti Muhara Jati Cirebon, Muhara Cimanuk Indramayu, Muhara Tanjung Pura Karawang, Muhara Cihaliwung Sunda Kalapa, Muhara Cisadane Tanggerang, jeung Muhara palabuhan waya di Banten seperti Pontang jeung Karangantu. Kudu jabalna palabuhan-palabuhan geus ngarobah pola kahirupan urang Pajajaran anu tadina aya jadi anu tadina aya nu jadi manusia bahari, aya nama ukur jadi manusia pahuma. Anu tadina manusia basisir jadi manusia gunung. Dina zaman harita mah lamun aya katelah urang gunungnya maksudna mah urang Pajajaran kasugri. Sacara politik kehidupan ekonomi urang Pajajaran geus nampa tekenan. Contona Cirebon ngaboikot ngaladenan urang Pajajaran anu butuh ku hasil laut kayaning lauk asin, uyah, petis jeung sajabana.
Prabu Surawisesa Jaya perkosa Raja Pajajaran kedua tahun 1520 hiji tepikeun ka tahun 1532. Turun tahta ku sabab teu bisa nyugemakeun ambara hayat dina urusan sosial ekonomi. Kerajaan bawahan Pajajaran oge direbut, boh ku cara ekonomi, boh ku cara paksa secara militer. Contohna nu ngagunakeun cara ekonomi nyaeta kerajaan anu aya di wilayah wetan Pajajaran. Ditawaran fasilitas bebas pajak saupama daek gabung ka Cirebon. Pangabutuh di basisir oge tangtu bakal lancar deui. Raja ti kerajaan leutik anu tadina aya di kakawasan Pajajaran tangtu bakal leuwih milih ngajamunggakeun ambara hayatna. Batan kudu nutur-nutur Pajajaran anu harita keur sumedang suwe dina sagala perkara. Dina zaman harita, bubutuh uyah petis jeung lauk asin teh puguh jadi bubutuh utama. Rahayat bakal sangsara kacida lamun di imah eueuh uyah. Kusabab kitu sakumna rahayat satuju pisan basa ditawaran pindah pilimpangan tur milih biluk ka Cirebon. Tapi kirana uang kelang memul gabung kapaksa di joragu kekuatan militer. Samemehna maranehna taluk kudu heula aya peperangan ngelawan Cirebon seperti kerajaan Palimanan, kerajaan Raja Galuh, kerajaan Talaga jeung kerajaan Sindangkasi. Raja Pajajaran maka asup anu narah pikeun dibawa kana paham jeung palanggaran Cirebon. Moal taluk kajaba diobrot nya kitu anu kaalaman ku Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana. Ieu raja kudu indit ditanasarakan alatan panarajang pasukan Banten. Tapi ira lakon keun lalakon ieu mangke sabab pan ayeuna mah keur cacarita samemeh eta kajadian Kasugri. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, mita katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajomantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Kasugri Sadaya. Sim kuring bade ngemutan nu teu acan subscribe, mangga di subscribe heula. Teras diaktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun cariyos anu salajengna. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Sareng pamugi weninggali ikhlas manahna kangge ngabagikeun ieu carita di medsos Kasugri pamirsa bade di Facebook, bade di Instagram, bade di WA group. Supados wargi-wargi urang anu sanes oge tiasa ngiring ngadangukeun ieu cariyos. Kumargi ieu cariyos teh munel pisan kitu nya. Sok sanaos sanes murni sajarah tapi kasang tukangna memang seueur pisan pulunganna keur urang sadaya. Mangga Kasugri urang teraskeun. Ieu mah carita dina zaman Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana masih keneh Nyakrawati ngabahu denda sanajan teu lila oge. Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana teh gaganti raja samemehna anu dina catatan sajarah mah katelahna teh Prabu Nilakendra Kasugri. Pajah Prabu Nilakendra teh loba cawadin pisan. Pajah Prabu Nilakendra mah teu uturkeun agemannya, teu nuturkeun ageman leluhur Sunda. Sabab kalah nyekel ajaran tantra anu boh ku ajaran Sunda, boh ku ajaran Islam mah dianggap ngarempak. Contona aya ritual hubungan birahi jeung anu henteu sah salaku awewe salaki pikeun ngareplesikeun gambaran lingga jeung yoni cenah. Kahirupan moal secara umum oge geus teu kaaping lamun dipapandekeun jeung palanggaran agama Sunda. Wong humadar pamamangan tan igar yanta papelakan. Hartina patani jadi sarakah kana dahareun can ngarasa sugema lamun teu sagala dipelak. Sagala dipelak teh cenah pikeun ngagambarkeun kaayaan yen dina zaman harita urang Pajajaran geus loba anu kalaparan, geus loba kurangeun pangan tepikeun ka anu tadina ukur dilurjeunkeun jaradi ku maneh
jeung tara dimangpaatkeun pikeun kadaharan. Dina zaman Laken ramah ngadadak jadi komoditas ekonomi kasugri. Ngan bae raja tengah karena kasangsaraan rakyat sabab ari ngebangun ke kepentingan kerajaan mah tetap bisa. Contohna karaton di endah-endah ti ditu ti dieu jelug-jeleg taman-taman campernik jeung jalan oge di taratas di balai matak betah anu lempang jeung anu tumpak kuda. Katu genah rahayat pajajaran kana teu sugemakna boga raja teh dimangpaatkeun ku Banten. Nu matak harita aya kajadian puseur dayeuh diobrot pikeun ka raja ngungsi teuing ka mendi da teu kabejakeun deui kumaha nasibna. Nya kusabab raja lunta teu kabejakeun ka mana leosna, akhirna Prabu Seda Raga Mulia Surya Kancana dibenum jadi raja Pajajaran nu kagenep. Ngan rumasa kaula mah lain raja anu sah. Sabab tingalaman di wastu dina batu Sriman Triwacana Palangkaraja, ceuk Prabu Seda. Padahal cenah pasaratan utama jadi raja Pajajaran mah lamun di wastu atawa dilantik dina batu anu katelahna Sriman Sriwacana Palangkaraja. Pihak Banten mah apal pisan kana ieu tradisi teh. Mematak ieu batu dijabal basa pakuan diobrot ku pasukan Banten dina zaman Lakendra. Ku cara kitu moal aya di raja Pajajaran anu sah. Ngan sanajan Prabu Seda Raga Mulia Surya Kancana ngarasan teu sah jadi raja, inyana tetep ngajalankeun pamarentah sakumaha ilaharna hiji kerajaan. Mantri jeung patih mah tetep dititah gawe sakumaha mistina. Contona bae jayaan teh salaku papatih da tetep digawe luyu jeung tugas-tugas anu ditibankeun ku nagara. Cek carita dina Pantun Bogor, jayaan teh mah tugasna teh narima semah-semah penting kanagaraan. Jayaan teh oge sok diutus nepungan para bawahan pikeun magehan koordinasi antara pamarentah pusat jeung negara bagian. Sanajan kitu harita aya selentingan anu kadenge yen pajah jayaan teh dina ngalaksanakeun tugas teh teluyu jeung palanggeran anu dibikeun ku raja. Buktina cenah saban aya negara bagian anu didatangan ku jayaan teh kasatiaan ka pamarentah puseur teh jadi ngurangan. Malah anu diantarana aya diantarana nu mindahkeun kasatiaan boh ka Cirebon boh ka Banten. Raja mah can bisa nyieun tindakan ku sabab bukti-bukti acan cukup kasugri. Sababnya mah loba ngaran bawahan anu pindah kasatiaan, nya loba negara bawahan anu pindah kasatiaan. Bisa jadi cenah lain kesalahan jayaan teh, tapi alatan pengaruh Cirebon atau Banten jauh leuwih nerap batan utusan anu jolna ti pakuan Pajajaran. Kitu oge pantes boh Cirebon boh Banten harita bisa disebutkeun anu kerjaya aya dibandingkeun jeung Pajajaran. Modalna gede tina hasil perdagangan antar pulau ngaliwatan palabuhan bisa sakama-kama dipake ngolo-ngolo wilayah Pajajaran sangkan pindah pilempangan. Anggangna antara Cirebon jeung Kuningan jeung Palimanan jeung Raja Galuh jeung Sindang Kasih jeung Talaga jauh lebih deket dibandingkeun jeung antara eta karajaan leutik teh jeung puseur dayeuh Pajajaran nu aya di Pakuan atawa Bogor kiwari. Alhasil pagawean jayaan teh dina urusan komunikasi jeung nagara bawahan mah teu diteangan kasalahanana. Kajaba dina urusan pribadi anu ngabaudkeun urusan moral, raja mimiti katoel mamarasna pikeun nindak jayaan teh. Anu dimaksud palanggaran moral teh nyaeta urusan bikang. Prabu Seda Raga Mulia Surya Kancana henteu ridho jayaan teh ngaheroan Nyi Purnamasari. Raja teu narima sabada aya bejayen saupama jayaan teh balik tugas ti panyabaan kudu bae maranan ka kaputren senja ngagoda Nyi Putri. Henteu kabejakeun ari jayaan teh tapi kajonghok jeung Nyi Putri Purnamasari mah. Ngan kuremena maranan bari ngelek ngegel barang kirim oleh-oleh ieu ukur nyerikeun yen jayaan teh aya hate kadua leutik ka Nyi Putri Purnamasari.
Nah Prabu Seda jiga anu teu boga doa nya siga anu teu doa anakna diheroan ku Jaya Antea ka Sugri. Ih lain urusan eta. Ngan bae dina waktu harita Nyi Putri Purnamasari teh geus dipapacangkeun ka Raden Kumbang Bagusetra. Nyi Putri Purnamasari geus jadi istri larangan cek palanggaran agama mah. Meureun cek basa kiwarina mah haram hukumna awewe nu geus diteremokeun ka batur digoda ku lalaki sejen. Lalaki anu ngagoda awewe anu geus boga pisalakieun eta kaasup ngarempak hukum anu berat. Atuh tong boloning pangkat biasa dalah raja oge bisa dihukum lamun ngarempak ieu palanggaran teh. Contona bae Prabu Ratu Sakti tahun 1543 tepikeun ka tahun 1550 hiji nyaeta raja kaopat Pajajaran diturunkeun tina tahta ku alatan geus ngawin istri larangan. Ayeuna piraku polah si Antea kudu diantep cek raja. Pikeun ngayakinkeun dosana tekung silila sabada nampa beja sarupa kitu Jaya Antea teh digero ka Karaton Sri Bima. Bilih aya tugas penting sanesna ka wilayah-wilayah bawahan Pajajaran. Jisium kaula toh pati jiwaraga. Pikeun ngalaksanakeun eta pancen Gusti Prabu. Cek Jaya Antea bari sinembah hormat. Di Balai Agung Karaton Sri Bima eueuh sasaha nu digera omahnya nu digera omah ukur Jaya Antea ieu dihaja urusan wiwirang alatan palanggeran moral teh ulah dipikanya ku balarea. Lain urusan tugas negara. Tapi ieu mah ukur masalah pribadi sia. Nantang tu bae awal akhir bakal ngabaud kana masalah negara. Kasauran Kanjang Prabu. Ngadenge ieu caritaan Jaya Antea mungguh reuas nahan naon cenah kasalahan aing teh. Ceuk hatena bari ngadedag digdu. Atuh daradad bae raja teh nerangkeun soal laporan anu asup. Sia geus maranan anak aing nyatana si Nyai Purnamasari. Saur raja. Beungeut Jaya Antea reup beureum rai pias. Nyata teh Jaya Antea ukur sanggup ngeluh. Jawab. Jaya Antea cedok nyembah. Rumaos kaula nun. Cenah teu hese ngaku. Nah aku mawani nyeun talajak sarupa kitu. Rumaos Gusti. Teu kawawa ku rasa deudeuh sareng rasa asih ka Nyi Putri. Nah ieu mangrupikeun kalepatan anu abot. Teu dosa secara kemanusiaan mah. Sababnya merenah lalaki bogoh ka awewe. Ngan anu teu ilahar teh lamun dipatalikeun jeung palanggaran agama jeung darigama. Si Nyai teh geus boga pisalakieun. Eta nu kusia dirempak mah. Jaya Antea ngeluh. Sia acan nyaho. Yen si Nyai teh geus dipapacangkeun jeung si Kumbang Bagusetra. Jaya Antea ngeluh. Jawab. Parantos terang Gusti. Jaya Antea sinembah hormat deui. Tah. Atuh angot kitu. Jaya Antea henteu bisa nembalan. Ngan bae ieu teh ku raja dianggap hiji hal anu ngarempak. Minangka hukumanana Jaya Antea teh dionclah tina pangkatna. Malah lain kitu bae dalah harkat kabangsawanana oge harita keneh dicabut. Jaya Antea geus lain menak Pajajaran, geus lain urang Pajajaran. Raja nyieun tindakan tanda sarupa kitu teh bisa jadi ku alasan anu lain hiji. Bisa jadi ieu mah ukur anu jadi puncak alasan. Sabab sabenerna mah raja geus ngadengeun Jaya Antea teh ngijing sila bengkok sinembah. Di hareupeun wungkul acong-acongan nyembah soteh dari tukangeun mah cenah ngabalieur. Nya beungeut nyang hareup ati mungkir teh. Pajah geus kadenge beja yen ari jauh ti puseur dayeuh mah Jaya Antea teh
sok ngagogoreng raja, sok ngagogoreng negara, tepikeun keambara hayat di kerajaan bawahan mah begitu percaya ka raja. Kasugri pamirsa mitra kaundang anu mulia, ti eta kajadian jayaan tea milih aprak-aprakan ti mimitipeun tas kulon walungan Cisadane ngadatangan kerajaan Muara Beres tepikeun Kang Idul ka kerajaan anu kiwari mah katelahna teh Jasinga atawa Bogor Kidul. Tibatan itu daek nampa panggeuri sangkan ulah mindahkeun kasatiaan ti Pajajaran, kalah Malik mapagahan. Atuh montong boroning urang Muara Beres anu pernahna peuntaseun Cisadane tur anu geus bilu ka Banten dalah kerajaan Tanjung Barat anu masih keneh ka Pajajaran oge, ari pamanggih nama geus beda jeung harapan urang Pajajaran. Jika nama geus moal ari bisa geus moal bisa ari urang Muara Beres kudu balik deui ka Pajajaran mah. Nah, nya ari kangaranan balik ka tukang mah meureun hirup teh mundur deui. Omong pangagung tim Muara Beres. Cenah manehna ayeuna mah sagala geus robah, boh tata cara kahirupan ekonomi, boh tata cara kahirupan agama jeung dari gama. Cek eta pangagung Muara Beres, bari teu kungsi ngagogoreng Pajajaran tapi urang Muara Beres nyebutkeun yen kahirupan kiwari mah leuwih alus batan keur bilu ka Pajajaran. Loba saudagar Cina nu turun jangkar di darmaga Muara Beres. Ti nagerina mawa kain sutra, mawa guci, mawa pualam. Balikna teh balanja rupa-rupa barang buatan Muara Beres. Sagalana ge nguntungkeun pangupa jiwa. Nya meureun eta teh berkahna pindah agama tina agama leluhur kana agama Islam. Omongna saudagar Cina teh agamanana sarua Islam. Jadi dina aturan dagang ge sapaham sabab ngagunakeun aturan Islam. Pokna deui. Cenah manehna deui lamun urusan dagang bari teu sapaham bisa-bisa pipaseaeun. Kituna teh urang Muara Beres teh bari mere conto. Bareto cenah di kerajaan Galih Pakuan nyaeta Limbangan Kiwari. Padagang muslim ti Banten teh pasea jeung padagang Galih Pakuan. Nu jadi sumber perkara beda paham ngeunaan tata cara jual beli. Urang Galih Pakuan anu masih nyekel agaman laluhur, tata cara dagang teh ku pagulingan sabalikna urang Banten hayang ngagunakeun duit. Cek urang Galih Pakuan dagang ngagunakeun duit mah sok teu adil. Nu meuli hayang murah, nu ngajual hayang mahal. Tapi mun pagulingan luyu jeung ajen barang nu nyampak cenah hampir galungan lamun teu dipisah ku Sunan Rumenggong mah. Eta teh gara-gara na balukar beda paham, ceuk urang Muara Beres. Cenah teh mustahil lamun ayeuna Muara Beres balik deui kana aturan dagang urang Pajajaran, beda paham bakal beki parna. Sabab urang Muara Beres mah geus ngagunakeun tata cara Islam, pokna. Ari urang Muara Beres kasugri mustahil kudu gabung deui jeung Pajajaran sabab jika tadi teh zaman teh geus robah sanajan teh dipungkir baheula dina zaman Pajajaran walungan Cisadane teh mangrupakeun salah sahiji urat kahirupan ekonomi. Tapi da pan ayeuna mah geus lain-lainna deui. Dina zaman Pajajaran orang Cina geus biasa ngayakeun jual beuli jeung urang Pajajaran. Dua anana oge silih untungkeun. Zaman beh ditu mah urang Pajajaran nyebut ka Cisadane teh cukup ku sadane we. Nurutkeun basa Sanskerta mah sadane teh hartina karaton raja. Ngan lamun ditulisna sadana eta hartina tata cara hirup anu wijaksana. Pikeun urang Pajajaran walungan Cisadane teh dianggap walungan suci, simbol kawijaksanaan. Dina upacara kuera bakti geus bisa dipake upacara adat mandi suci. Nya geus biasa dipake upacara adat mandi suci. Cek pangagung di Muara Beres sanggeus kerajaan Banten ngadeg tur agama nagarana Islam. Upacara kuera bakti teh geus dileungitkeun. Ritual mandi suci di walungan Cisadane teh geus dileungitkeun.
Sabab dina Islam eueuh dalilna cenah kudu aya upacara mandi suci satahun sakali di walungan. Ayeuna sabada walungan Cisadane anu mun ceuk hitungan kiwari mah panjangna teh aya kana 138 km. Mun dihitung ti hulu watana ti Gunung Kendeng, ari hulu walungan mah aya di mumunggang Gunung Pangrango. Geus kitu sababaraha anak walungan anu jolna ti Gunung Salaka nyaeta Gunung Salaka Kiwari, Gunung Salak Kiwari maksad teh. Loba anu ngamuara ka Cisadane. Kusabab beki muru ka muara walungan teh beki rubak sakaol masyarakat di sapanjang muara mah nelahkeun walungan gede atawa Cigede. Saprak jalur ekonomi sapanjang Cisadane di kawasaku Banten. Kahirupan ekonomi bahari di dieu teh beki lila beki maju. Nu daratangna sodagar muslim boh datang ti Gujarat jeung ti Arab boh anu datang ti Cina. Ngan saterusna orang Cina oge narungtutan daratang sanajan teu kudu muslim oge. Maranehna ngagem Buddha atawa Konghucu bari mawa budayana masing-masing. Beuki lila beuki loba tepikeun kangga bentuk hiji komunitas Cina katut budaya khasna. Buktina tuga kiwari di Muara Cisadane, kota Tangerang sawan taun sok aya pesta Pehcun cenah. Pestana para pamayang bangsa Cina anu aya di sapanjang walungan Cisadane. Bisa jadi ari pesta Pehcun mah ramena teh sabada abad 17. Ngan ari loba padumuk Cina mah geus ti zaman Karajaan Banten kasugri. Malah bisa jadi ti zaman armada Laksamana Cheng Ho turun jangkar ti basisir kaler Pulau Jawa kaasup di Cisadane. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, basa jaya antea ditundung ku Raja Pajajaran manehna ngadatangan ka wewengkon-wewengkon anu teu heula kungsi dianjangan. Ngan beda namun samangsa jadi utusan Pajajaran manehna teh uwar panggeuri sangkan wilayah anu geus naringgalkeun Pajajaran kudu daek marulang deui. Ari ayeuna mah sabalikna pisan. Ayo urang elingan urang Pajajaran, sangkan biluk kana jalan keselamatan. Mun teu daek dielingan, urang obrot. Ceuk jaya antea boh ka urang Tanjung Barat, boh ka urang Karajaan Muara Beres. Ari sakadar ngelingan mah nya alus jeung teu nanaon. Ngan ari kudu bari ngobrot mah asa teu kudu. Sabab henteu hade maksa nirusa batur kudu biluk kana agama urang. Keun bae eta mah tanggung jawab maranehna. Lamun tetela ageman heubeul teh ku Allah dianggap salah, ceuk Pangagung Muara Beres. Badan nepungan wilayah-wilayah urut Pajajaran tapi teu hasil pikeun ngayakeun uar pangajak nyaeta ngobrot Pajajaran. Pamustunganana jaya antea laju ngayakeun lalampahan ka Surosowan puseur dayeuh Karajaan Banten. Di dieu tepung jeung sawatara Pangagung Banten. Jizim kaula dongkap ti pakuan Pajajaran. Pokna jujur. Hah? Edeuk naon ku kulunuan ka dieu? Ceuk pribumi. Jizim kaula teh hoyong uar pangajak ka salira. Malar beuki keuyang elingan urang Pajajaran. Sangkan ganti agama. Ceuk jaya antea. Lah. Urang Pajajaran mah geus teu bisa dielingan. Ukur rahayatna wungkul anu areling. Arasuk Islam mah raja mah henteu atuh diobrot we ka Ratona Nun. Kapan geus sababaraha kali dina zaman Ratu Dewata geus kungsi diobrot teu hasil. Dina zaman Nila Kendra diobrot teu hasil. Ukur rajana bae nu mabur nyawa kamendi. Jisim kaula gaduh sangkaan, gaduh akal maksud teh. Sangkan pertahanan pakuan Pajajaran tembus ka Ulanun. Ceuk jaya antea. Pangagung Banten netep seukeut. Nya kitu bisa. Baregi jisim kaula mah apanan pituin urang daya pakuan. Nyendan apal tempat mana bae anu hengker. Hese lah. Bahasa zaman Ratu Dewata kakuatan benteng daya pakuan teh teu bisa tembus. Malah balad
Banten oge loba nu tiwas sabab babantar Cihaliwung dibedahkeun. Atuh parahu balad Banten teh loba nu carem. Tapi ceuk jayaan tea sakumaha wawegna benteng pertahanan Pajajaran moal aya hartina lamun di jero aya nu mantuan mangmukakeun lawa. Kasugi pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala peratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun cariosa salajengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu di enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.